Bikin lembut daya teh piraku eueuh awe hiji acan ngaliwat. Makanya penting latihan kena gombal sugan tuh ke beurang beunang ya awewe. Cik urang teh gitu. Adalah si Ogut teh seberang atuh rek liar teh mau mati kusruk gitu. Oh mainnya deh. Oh. Lain urang nungguan lila. Waduh ada gitu motor ente masih jika nu kamari bauna yang kumaha gitu mau bensin gitu. urang nungguan lila tadi atau nungguan ente bro Konten nungguan? oh Aduh naon tapi ente asa anu beda ya motor? Lain orang mah Sepatu? lain Rambut? iya bro iya nu jadi beda teh ente teh Jaket? Wih iya jaket kulit urang nyaho ieu teh nu pika hayang urang ti tahun 70 atuh. Kok kerjaan di kotok di Lebuan gitu? Gehel. Ente meuli ya? Wah, iya mah gade. Meh teh meuli. Urang geus geus apa piraku teuing maneh kabaya tuh meuli jaket kulit wan apa coba duit kos urang. Heuh, justru eta, Tet. Ieu sabaraha kira-kira gade urang? Aya kena gadean teh kieu. Gampang. Urang neangan deui. Eta teh si Rudi ya oge. Si Rudi keur butuh duit. Kolep gitu, kolep naon teh. Oh, Kalapakan. aduh. Sabaraha? 25.000 lumayan. Gampang. Siap atau gitu tang merjuangkeun. Konten jeung Ogot naon untuk gampang atuh. Heeh. Eta. Lain ku masalah kitu ya. Gut. Wah, nah urang kudu ka mana ieu anu sasaran. Boga ide teu? Mending urang ka tempat base camp heula ya. Oh, jadi urang mikirnya di itu gitu. Heuh lah kudu beunang naon lagi kudu tiis atuh. Ayo. Sareng panon. Naik. Ayo. Musa cap. Encan atuh hirup ge acan. Siap. Siap atuh. Ayo lah tarik teuing ah. Let's go. Neng bade ka mana? Bade ka payuna, A. Biasa meureun kenalan Neng. Punten nya, tadi nurusnya. Mangga, A. Neng, kayak heula Neng. Kali-kali si Neng kurang kateng gitu, kurang imut, kurang lucu gitu teh. Aduh, kumaha ieu dia geulis pisan awe. Kumaha ieu carana gagal ya. Tapi kudu beunang ya awewe ieu. Tapi kumaha ieu carana? Uy. Naon asi lain Gitu. Yang kok suku urang ponok atuh. Heuh naon atuh ngubuk. Aya. Video itu teh. Ayo. Kurang. Pakadus. Dung, di mana wae, Dung? Heubeut teh panggih dudung ya. Deek kata. Udah dengan gawe teu benar-benar kudu nyogok. Astagfirullahaladzim ye, selaku kadus ge kukurilingan ye. Nagihan. Kali itu subung, kadi subung. Nu ieu jelmana eueuh nu ieu ka kebon, nu ieu ka pasar. Pusing deh. Mending markiran duit. Markiran mah hoream.
Dung, kabeneran Dung. Cikan kumaha? Di kelurahan teh ngabutuhkeun keamanan atau hansip keur batur kadus ya kali itu kade capek. Teu hayang ngeunah parkiran. Dengekeun gajina gede lumayan bisa keur kali itu meuli rokok. Ka awewe ge bisa loba duit mah. Meuli SPG Cangkaleng. Ini kata apal lu Dung. Jeung aya SPG Cangkaleng sagala. Nyogok henteu. Henteu pokona mah asal daek diantar ku saya. Kadus diberi pengalaman. SD oge teh tamat dewe kebenar. Aduh coba sorangan. Keun bae pokona mah asal bisa nyarita nu bener. Dan persyaratan anak SKCK teh kudu Teu kudu pokona mah asal daek jadi keamanan mah nyaho jadi weh. Oh. Kumaha Dung? Siap daek? Sok. Tong mikir loba-loba teuing tong. Daek geus. Nah, kitu lamun geus kitu cara daek mah. Sok, saya rek itu heula. Sok. Kitu heula, sok. Pak Kadus. Yo. Hei, Aya Kang Kontet sareng Kang Ogut. apaleun aya ka generis mah. Nyanyi atuh. Lain, kunaon ente make luman lamun gitu. Ieu Kang. Di teh handeueul, adi teh di teh nempo awe. Gelis pisan Kang. Pokona mah bidadari, artis Korea eleh, pokona mah gelis pisan pokona. Nya cek urang oge. Tapi ngan hanya handeueul Kang. Kunaon? Handeueul teu apal sangarana. Teu kaburu urang ditanya eta ngaranna saha. Ngan gelis eta awe. Aduh, Gampang, cicing ente mah tenang. Ente hayang beunang awe eta. kumaha carana Kang? Pertanyaan yang sangat tepat. Piraku tuh era di dieu. Pan playboy di dieu teh teu beunang eta awewe. Kumaha sok carana cing? Bejaan. Eta Ente ku saya diajak ka dukun. Urang dukunkeun supaya awe eta teh jadi bobohon pisan ka Dayat. Bener tuh, Bud? dukun. Kira-kira syaratna naon ieu? Hoi, syarat nama gampang. Jelaskeun, Bud. Syarat nama gampang, yo. Kumaha? Apa sih pulus berem? Atuh eta masalah gampang. Tong disebut Dayat si playboy lamun teu loba duit. Eta, kieu hungku daya teh euy. Eta. Eta hungku. Tapi janji kudu beunang ya we. Yakin ya beunang ya? Yakin atuh. Aslina ya Kang. Jelaskeun, Bro, dukunna seperti kumaha. Dukun eta sakti luar biasa, mandraguna. Bener. Ketu. Aslina. Awas neng, beunang ya Kang. Aslina ya Kang. Bener. Tapi nya maksudnya punten-punten Ayat da nanaon ge nya urang teh kudu make DP nya besi dukunna sibuk bener teh, Bro. Kudu di DP-an heula bener. Tenang, kalem lah. Nu penting eta we beunang. Dayat puas. Kieu we supaya leuwih yakin Dayat aya ieu ya. Iya ya, tapi yakin eta we kudu beunang. Yakin Heula, yakin eta yakin dukuna jitu teu. Yakin atuh ieu mah ya, tenang pokona mah eta we nyaho kelepak-kelepak ke kumaneh, bener teu? Bahkan lain awewe eta hungkul. Di kampung ieu bakal terkesima eta. Bakal barogoheun kabeh. Iyalah bayalah, keun masalah mikir tambahna. Tenang, Dayat mah. Atuh, Apa duit? cicing heula ente mah ieu benahara atuh. Ieu pertanggungjawabanna kudu bener. Kala. Pan si lain mah turunan bangsat. Geus atuh tong para Maka jeung- pan ayo rek ka dukun ieu teh. Siap. Iya atuh ya. Aduh, geus teu kuat ieu, hayang menangkeun eta awewe. Nya geus atuh kitu mayat. Saya jeung si Ogut ena rek ka dukun heula supaya engke diatur skedulna jam sabaraha kudu ka imah dukun. Bener, Bud? Bener. Oke, siap beres. Oke. Ayo tuh. Ayo yuk, ya. Ya, sok Kang. Pokona mah sayanti awewe eta awewe sakampung ieu bakal bogohan ka Dayat.
Duda dudang tutang, hari ini kita cair atau good. Hihihi. Good. Nanti kunaon eta beungeut ka ciga kresek kitu atuh. Orang ngecair atuh. Duit beureum. Asi lain tet. Cair mah geus cair. Ngan ieu urusan dukun kumaha asi lain? Dukunna saha? Ah. Iya. Maneh kurang ilmuna ti urang. Ye, dengekeun, pan kurang geus boga ti baheula geus di bejaan. Masalah dukun, pan urang teh nyaho dukun mana? Enak mah kieu urang sandiwara supaya duit ieu teh kacoceng. Jadi dibagi 2 50-50. Ente jadi dukun, Bro. Ai dewek bisa kumaha sih teh make nyeli dukun kumaha maksudnya? Pan ente mah bu panjang. Make kumis mau wawuhun atuh si Dayat oge. Biasa kos doa. Tinggal kikituan mungkul. Dewek ngarti, tayang si lain. Tah, aku teu ngarti mang tahun-tahun. Masalah si Dayat nanyakeun, "Kamana si Ogot teu ngiring?" Bejakeun we. Si Ogot mah nganter indungna ka Tasik, pan aman diantar ke urang ku sorangan. Ente padahal jadi dukun. Tah duitan kayak kusaha. Tidak alus. Dukun atuh. Gunukeun heula. Tong kaliajankeun, Bro. Pan si lain ngaturan bangsat. Heuh. Eta pencairan karek sakitu gunukeun lah urang pake per bulan. Siap kayak gitu. Enak kemana di sasaran ya? Kalem lah istirahat lah. Hah? Capek euy. Mana emang kitu mungkul ah. Karek sekali ge. Den, Sep, rupina akang mau tia salami ya. Oh, mohon. Kayak jadwal istirahat. Oh, mohon, kantun dulu aja. Ya, mau. Sampurasun. Sampai. Wah, iya kantor Deek yuk. I'm coming ya. Tempat-tempat stay in here pokoknya mau pasti di dia deh. Laporan ke darar yuk. Ngontek narita jaga hajat. Dek berarti kali standby ya nama. Naon atuh? Tinggal si Dudung. Belagu gitu jelema teh. Gawean ya. Ide halus. Terus simpan ini. Ayo. Kantor Deek iya Pak. Udah nyariin SCK ka Deek kan dia. Wah, dong. Naon ente suraseri gitu. Lain menang toge lain atuh. Terus Diangkat jadi militer. Nu kieu jadi militer? Ulah salah tuh. Militer rasa melon. Hansip. Dong. Apa tuh? Imah Pak Kadus kahuruan. Kadus mana? Pak Kadus. Kahuruan. Dipanggil jeung Deek. Gaskeun. sok buru teang ka ditu atuh aya ente kok aya jadi hancip selain teh atuh. Buat tugas aing pertama ieu mah. Ya eta bisa gagal. Lu siap. Hakan. Sukses tanda berarti Oh. ces. Si eta kabayangnya ke. Aduh itu kudu turun gitu. Gel euy. Lompat tarik oge. Palingan cita-cita nah yang jadi hancip. Aduh. Ayo lah, tong lari-lari dia. Pak Kadus. Oh, mere tugas eta eling-eling. Aduh, Pak Kadus, mah itu ka baheula bisa kauruan. Aduh.
Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam Pak Kadus. Aduh, Cek. Tapi karajin gitu bebersih, segala disapukeun. Bagja rajin ya bebersih teras, Cek. Mohon ayeuna tos kumaha tuh deui teh bembarala kieu Pak Kadus. Leres. Tos janten KTP teh Pak Kadus? Atos janten naon aya Pak Kadus? Cek, aduh. KTP, Cek. Aduh, di belah mana itu kela, Cek? Oh, iya, Cek, kapendak mun atos janten ya, Cek, nyangakeun. Mohon atuh Pak Sing awet dianggena, anu ngangena sing awet, eta nana sing taeun atuh. Aduh. Taeun naon aya Pak Kadus? Eta, Cek, sing awet nu euceun. KTP-na maksudna. Mohon KTP sareng eta nana, Cek. Mudah-mudahan we nya urang teh sing sagalana awet teh, Cu, ieu. Nya atuh amin. Reng, Ya bos. ya, bos, nuhun bos. Sakapeung mah urang sok heran gitu, kumaha bos. Ayeuna urang di mata masyarakat teh goreng gitu. Gitu. Padahal teu sakabehna preman gitu nya. Tapi pisan bos. Urang sok heran teh kadinya. Padahal kan apal sorangan meureun. Hate bener. urang-urang teh naon? Ping kan? Itu pisan. Bener. Berarti ayeuna urang mah kudu nyieun kahadean lah kumaha carana. Terus anu kumaha bos? Langkah pertama sangkan urang ku masyarakat dianggap alus. Bos kumaha bos? Saha eta? Karek ge. Budak bau cikur goblok teh saha eta teh? Udah bos. Udak atuh. Siap bos. Kalah we beda gua. Siap. Pak Kadus. Hei, mana esokan olah tuh? Malawur mah motor teh ente mah. Alamat. Santai lah, Bro. Aduh, Penghasilan geus meunang atuh. Ngan jadi masalah ye, nu jadi masalah. Pikiran teh kumaha carana urang ngeset tempat dukun. Kan ente dukun teh ya, Bro. tah eta urang teh tet menjadi beban teh teh makanan ulang-ulang oge. Di mah enaon we di mah? Enggak sih kumaha mun di kamar urang. Di jero kamar? Heeh. Urang set supaya serem katingalina teh. Oh, bener. Nu kebul-kebul naon lah nu kitu mah dupa nu kali itu. Ngan eta foto anu eta teh anu kebuk teh leungitkeun. Nya heueuh atuh mah aya nu kitu. Pokona masa serem mungkin we supaya si Dayat percayain bahwa eta teh bener-bener tempat dukun. Oh, bener. Beres pisan ya. Heeh atuh. Otak selain bener teh. Halus teh kuena teh. Urang mah tara pernah teu beres. Dibereskeun wae atuh. Ngan memang aya nisan beres. Naon? Karek menang sakeureut euy, Badem. Gampang atuh. Buat Cemimin. Cemimin euy. Cok. Kemana? Kang Ogut, Aduh. Kang Konten. Bener pisan. Ayo cere ka mana ieu? Mereka payun, Kang. Aduh, nyagutnya zaman ayeuna mah kade ceuk. Loba preman. Nah, tuh lain nyali rawanya. Eta bahaya, Cok. Tadi ogepan aya nu bade ngajajak mah. Lalaki kasep pisan nyeta hoream diantir-antir kitu teh keur mah atuh euceuk teh geus pernah gagal ngalaman bobogohan jeung anu karasep kitu teh lah apal kumaha kitu seluk-belukna matak baheula euceuk indit ka Arab Saudi teh geus trauma kun karasep teh. Wes, padahal aku nama atoh. Kumaha mah atoh, loba nu mika resep mika reueus. Heeh. Mika bogoh. Heeh, tapi kan anu kasep mah rata-rata kararitu geuningannya. Berarti geus teu butuh nu kasep.
teu butuh ah nu penting anu bager rek kolot gekeun bae lah nu penting mah nu nya ah bager gitu. Nu goreng butuh. Heuh bae lah nu penting mah bager weh. Naon atuh nu goreng-goreng ngapok ka urang atuh. Poho euy. Wah, ai kitu mah atuh euy. Cek, Kumaha? abdi boga ide ya. Lamun ece eta ge kapake nyagutnya. Bener atuh. Abdi kan boga kenalan. Nah, sebutan teh lain dukun ya mah, spiritual lah. Jadi supaya aura ece teh menarik lalaki. Bener. Tapi lalaki teh bakal bener-bener ka ece. Gitu. Nu bager papang nama. Bager pisan pasti oge. Pan ece mah geus teu butuh nu kasep. Butuhna anu bager. Jeung nyaah. Jeung nyaah. Nya. Ah, ya nama. Coba terangkeun good. Cik kumaha. Oh, telepon orang pun angor ogot deui. Jadi kieu ye, Cemimin. Cemimin teh lamun percaya ka dewek duaan ye. Ka ogot teh jeung ka kontet. Cemimin engke dibere isim. Jimat disebutna. Supaya naon? Kanggo narik lalaki anu bener-bener nyaah ka Cemimin. Oh gitu. Nyaah jeung hayang naon teh? Dek bener-bener itu kana mah. Heuh ngajatuh krami kitu tah. Tapi yakin eta teh bakal menang nu bager kitu tahnya. Weh, atuh. Kasep oge nya. Yakin. Asli eta teh. Yakin ce abdi mah tara pernah gagal masalah percintaan mah. Eta. Nya atuh ari kitu mah tiasa ngabantos merenya Kang Ogut teh nya. Insyaallah. Sabaraha cik sabaraha yang dangu. Aduh. Eta masalah ngabantos eta pasti abdi bakal ngabantos pisan. Pisan. Tapi berhubung pan merenya urang teh nya minimal DP lah. DP gitu. Nya. Ngatos beureun. Ngatos. Keun bae lah masalah nu kararitu nu penting mah ece mah bisa kawin deui jeung nu bager lah kitu tanya. Eta maksud abdi teh. Ngameh teu loba deui nu ngaheureuyan lah nu lalaki kasep nu kararitu lah nya. Bener ce, abdi satuju pisan eta nyagutnya. Pokona masing percaya we kaduang-duangnya. Atuh. Bade ayeuna wae ieu teh. Nya gitu. Oh nya. Ieu teh karek DP ieu teh nya. Tah, aduh jeung murah deui ah. Tah, di DP-an ku ece omat ngagaweuna sing benernya. Cicing atuh. Ieu teh nu mana ieu teh? Ieu tah. Tah, gitu. Cicing. Titipkeun di nu Ide soleh. Ide heula. Tuh ya. Mani kudu ente wae. Siap ce, pokona mah Ya. ece kantung ngantosan. Oke. Insyaallah ke sore abdi ngadeuheus ka bumi ece. Pokona mah engke nyaho di antirkeun lah eta si Jimat teh. Si Isim. Nya atuh pampi kitu mah mangga atuh nya Kang Ogut. Mangga. Hati-hati ce. Iya. Ya ce, mangga ce. Ya, KTP tos katampi ke ece. Mudah-mudahan we nya heuh sing awet nu ngagena sing awet nu diangge nah kitu tah. Amin atuh aya kitu mah Pak Kadus. Laras nuhun atuh ce aya geus sagala komplit mah. Ngan bili kapayun aya peryogi naon deui kaperyogian leuwih penting na naon deui tong asa-asanya aya tos sagala komplit mah wios nuhun atuh tuh Pak Kadus bade angkat heula ka itu aya peryogian anu sanes ditu kitu kan ya eta Pak Kadus. naon Bejana Bu, iba ka bolong. Cucu Ogut. Urang berobat ayo ka Matra teh. naon duduk ka imana Cina imah ka bolong itu. cek saha biar urang teh imah teh naon tipi aya keneh sagala aya keneh di imah teh naon imah urang mah Ning ieu banget tutung ieu. naon dudung ieu mah di stasiun aing mah geus kieu aing mana cing pugu ieu teh beja ti saha imah urang kahuruan Si Ogut.